Bah kunaonnya nek satara runuh. Oh, nangan suluh. Tege aya nih ya suluh mah. Rek naon di suluh? Lain kudu neangan sulu. Iya nek satara runuh, kita meureunnan weureu. Oh, rek mirun seuneu. Oh, nya alus nama euy mirun seuneu nya kudu nya mirun seuneu. Rek naon euy? Mirun seuneu. Lain arek mirun seuneu. Iya meureun urang teh weureu loba teu ngadahar suuh. Rek merem lauk. Heeh, pantas dia nu kieu merem lauk. Heeh, ai kitu rek naon euy? Merem lauk. Lain arek meuleum lauk. Ieu teu kuat ieu panon satara runuh. Loba teu ngadahar suuh meureun tadi meuli ti pasar. Oh, rek dahar. Oh, nya euy aya rek dahar mah. Nya meuning oge lah mirun seuneu sok. Eta make rek merem lauk euy iraha meulina maneh. Teu kanyahoan hideng maneh mah. Sok hararideng kitu tah heuh kan abah rek neangan suluh atuh euy. Ya ge aya sakalian mah sok atuh gerab seungeut nu aya. Lain titah neangan sulu. Teu kuat ieu uang balik we ya satara runuh. Hayo cicing wae di dia aing mah. Eta meureunnan weureu. Loba ya suluh mah ye kari eta rek mirun seuneu mah lain rek merem lauk sok atuh. Tapi kudu aya ieu nya paniirna nya. Heeh, ditiir gitu. Jeung juga tuh cokot etana tah geura sungeut sok gasolina di ditu tuh. Aya arek mah. Geus menang miara laukna encan. Adim. Lain ek titah meuleum lauk. Gawatkeun uang balik lah ya teu kuat tara runuh aya we cicing wae di dieu. Aing mah kalah lalieur kana sirehna oge teu kuat. Tuh urang eta we uang balik euna mah. Ai mana sok atuh eta naon ieuna laukna di eta mana geus menang ngumah encan. Oh, barek neangan suluh. Arek neangan suluh heula ka belah dia ya. Abong nu saliwang. Lain titah neangan suluh ya pe gawatkeun urang balik teu kuat tara runuh. Ai mah. Balik moal ya teu kuat tara runuh aing ah. Aya cicing wae di dieu urang teh meureunnan weureu ya teh loba tinggal dar suuk tadi meuli ti pasar. Oh, urang dahar sok ke mana di dia ya. Pirun seuneuna barek neangan suluna atuh heula. Ieu geda aya namangan pedak kudu aya ieu ai. Neangan awi kuduna teh nyajang rek dipanggang, rek dikumaha. Oh kan urang neangan awi aya sulu mah aya ieu ge ya. Teh urang neangan awi na heula. Yeuh, lain kudu neangan awi cicing. Ya beresan tuh urang balik teh kuat tara runuh. Oh, sok we kumaneh itu mah lauk mah di eta abarek neangan heula etana. Piruna lah seuneuna. Tuh di ditu etana gasolina piruna lah seuneuna. Ameh ngeuna nya we ngeuna dahar jeung lauk. Ampun aya. Lain titah mirut seuneu meuleum lauk. Lumatkeun beresan itu tuh uang balik. Atun keun we nu kieu mah encan aing teh lalieur neangan nu hade suluna nu kuat tapas ge jeung meuleum lauk mah lain nya suluh kieu mah goreng saheab mah pati eta sok mirun heula sona lain mirun gawatkeun itu tuh nya beresan urang arek balik atuh kuat aing tara runuh. Kumaha maneh teh eta saliwang neangan suluh kala tuluy kadinya nya di mana laukna itu si Amu teh. Aing mah teu nyaho make jeung rek meureum lauk aya ide hade ya tapi tuluy di mana nu laukna nya. Ya suluna mah meujeuhna ya ge sakieu jigana ngan eueuh awi ieu teh euy yang niirna kitu tah. Ya dangareunah atuh ngarti si Amu mah pasti cenah ngeunahna meuleum lauk di dieu teh dahar. Kitu tah ngan ieu kudu meureun seuneu heula cenah ieu teh. Suluh manehna nyokot lauk meureunan. Ngan eueuh ieu deui euy duka dikumaha ieu laukna dipanggang gitu atawa digolerkeun. Keun we lah dipanggang we rek mirun heula seuneu nyokot heula lauk meureun si Amu teh. Sok aya bisaan ideuna mah euy ngareunah atuh di saung kieu nya euy ngan eueuh uyah euy. Kumaha nya euy aya pecin mata euy. Biasana sok aya uyah de nu kieu mirun heula seuneuna euy. Kalah tuluy ini nganan bari ngadaguan si Amu eta mawa lauk. Kalah tuluy tapi jauh rek meuli heula gitu eta teh atawa balik naon juga rek balik ngan tuluy. Teu puguh si Amu mah di imah meureunna nya laukna. Ngomong titah mirun seuneu tapi kalah tuluy rek nyokot lauk naon cenah. Teu balik si Amu mah sok eta ngacokeun wae sok
lanca linci tara benang dipercaya naon oge mal mirunseun gitu ulahnya mal wakang kewe geus datang deui ka dieu geus mawa laukna harus mirunseun aya mah abis itu puguk kitu nih seberat sebut sesoloyongan kas nu mabok